Ah. Non, Masuk eh. begut hasem gitu sih maning. Betul. Mana kenawan? Gitar lah. Bentar. Udah, tegenahan kenang. Oi. Hmm. Eta mana asa aneh teu budak tutup keleutikana sok nyusu. Hah, sok nyusu, daun nyusu. Nyusu naon tah? Nyusu eta susu. Oh, nyusu. Kumaha kitu? Hingga deka gitu. Aneh sampean ningali maneh keur nyusu gitu. Kumaha tah? Mun maneh nyusu heeh, dari kana sok nyusu tara. Kenyot teh. Gitu. Wah. Tah, ngomong-ngomong soal susunya, Heeh. urang oge kamar ieu ka Alfa. Naik Alfa. Apa yang beli susu? Heeh, kumaha sok ngomong sok. Kieu urang teh. Kamar aku kurilingannya ka Alfa teh. Wah, susu anu kurang yang diteangan teh. Nu dimaksud teh, urang nanya we kieu, "Mbak, ada susu gak?" Susu apa ya Mas? Cenah. Kumaha we? Susu yang buat umur 21 tahun cenah. Mana ada Mas susu yang begitu cenah. Kalau Mas ngebuat pengen susu cenah, ya udah ini aja Mas cenah begitu. Ayo deh, ayo. Galeng. Halo, we. Nah, sekarang laguannya lagi masuk. Baranju ada. Kenaon. Ah, mereka bingung, mereka bu ya. Bingung kenaon itu teh. Orang tas capean, tapi capean itu berpikiran yang negatif gitu. Apa berpikiran yang negatif? Talamun kira-kira orang, oh awe nih. Orang teh pan sare sok sorangan gitu nya. Udah sok pakai jadi duaan gitu laki mah tinggalan. Kumaha tah? Heeh bener. Urang ge eta misterius eta. Tapi ari kana sama karasa, tapi na pas urang cengkad, eueuh deui anu udang duaan teh. Nu jadi teh. Kudu kumaha tah? Deui nya tong teh nyaho teh ting naon teh dina badan urang teh. Sigana eta teh orai Orai. atau manuk yang tidak bisa terbang gitu. Itu artinya. Terus nya tah urang ge pernah kamar ieu nya. Udang isuk-isuk. Urang sare sorangan. Heuh kos maneh tadi. Tapi anu jadi tegak teh jadi duaan. Nah, mah kitu nya. Teuing. Urang teh rubah-raba kana pantat, kana sirah, kana punuk, anu hideung ieu terus pas ke tengah-tengah ping-ping geuningan si anu nah udang cek aing deui. Ngamen. Pos laku tinganan. Laku lah. Laguan naon? Hah? Laguan naon? Mau Cinta mati. Ganeng haringan. Aing teh keur galau aing teh mata mau gitar teh yang laguan jeung maneh teh aing teh. Galau kunaon sok. Aing gara-gara kamari diputuskeun ku awe dek. Diputuskeun. Prihalan mah diputuskeun tah. Anjing. Teuing kunaon awe dek ah. Prihana mas leutik. Kumaha? So eta cenah kieu kabogoh urang teh ngomongna teh. Cenah. Hubungan teh cenah atos we sampai di sini cenah. Cek urang teh. Nah, Neng, pakai sampai di sini cenah. Atuh di sana we tuh. Ya teh. Sidang ieu geunul atuh teh. Tah, cenah. Jujur we cenah Neng mah nya tos mendem cenah. Hayang putus cenah tiba heula cenah. Nya naha cek urang teh. Soalna cenah pantat abah hidung cenah. Anjing mun hina kitu cahing teh. Awe teh emangna pantat main hati hidung. Coba atuh ke di mah gitu. Neng urang wihandi gitu. Tak ke basi teh naha tuh make wihandi cenah cek awena teh. Kieu soalna yang mariksa pantat Neng. Yo gitu. Ukuran buk. Galau dek euy. Galau kunaon? Galau dek. Aing kunaon? diadat ku awe aing. Diadat. Heuh? Make diadat kunaon? Carita sok guru caur. Wing teh aya kahayang euy, teh yang kahayang pokona mah. Kayang naon? Pade ngatakeun kabebankeun awe maneh jadi kitu. Lain. Emang maneh hayang naon? Hayang mobil, hayang motor, hayang imah, Pajau, betul pajau. Naon atuh? Hayang eta maneh. Hayang cukur molet. Lain salah. Naon atuh? Teu pira dek teh buy. Hayang nyanung dek ah. Gelo sih yo. Asa wadil tempo introspeksi dulu atuh sia teh ngeunteung. Banget aing bujerat tah gitu. Nah, kok hanya kawin deui. Man aya gara si kotok teh jadi kieu teh aing teh. Coba mah. Ieu mah mau balik ieu mah, Bok.
Aing eta Naon? aya kabar gembira aing. Kabar gembira apa? Hah? Kabar gembirana kieu. Dek geus bisa. Ngumpul lepas tangan. Tapi pira teh kamari eta lepas tangan teh kayak saya. Can tapis berarti mana Oh teh? nya tak. Udah kayak ngasih pertanyaan jeung manehnya. Pertanyaan naon? Kunaon? Eneng kunaon sih? Menyobar listrik? Apa? Hah? Listrik kan Hah? bisa ya tuh. Bisa diasupkan ke natokan listrik tuh. Masuk nyir. Maknya atuh eki koslet atuh teh maneh? Kan nama oge kan bluetooth listrik pasti berarti namun disambungkeun jeung KWH berarti nyambung lah teu salah kan. Tapi asis ya. Bener kan? Hah? Tapi enakna kumaha kitu? Nah, Hah? nya ku eta Hah? ku leungeun Terus alungkeun kana KWH. atuh berencing burinya eta mah karena ke kawehana maneh pegat ka Oh, dulu gitu kan. ya? Heeh. Cik atuh coba berpikir heula cik anu jelas. Samemeh eta oke anger ku kurunyudan manehnya. Gitu. Heeh. Maot. Maot pasti. Jadi engke mah teh kuaten di secenah innalillahi kata jelas saudara sabui berpulang nya. Buk Ya. eta maneh pernah can namun keur salat terus ditepak ku batu teh nu adek salat kumaha eta maneh reaksi maneh Biasa we. kumaha Hah? Ngorenya gue nya. ngorenyag Heeh. tapi urang kamarinya teu sengaja nepak reungit tapi itu jadi imam Salah atuh maneh mah mah batal mun pakrengit mah. Mah reungitna keur kumaha? keur ngeong-ngeongan kahareupeun banget aing ku aing teh ditepak-tepakan 3 kali. Anu nyawa dua ka maneh. Hah? Anu nyawa dua. Tahu, ada urang nyawan si nyamuk. Sok ngaco tinggalan atuh. Kayak mah salatnya mah teh ku di masjid kali-kali mah ame apal. Wah di imah wae mana mesinu wah di imah. Oh gitu. Bener gitu. Oh atung kieu mah. Rek nempak eta we. Nempak bujur awe ge mah. Gareng atuh we, gareng lah. Gedah nih teh. Ih, bagus. Mana mah bawa gitar sih galau gitu, galau kunaon? Hei, tanya teh. Galau aing. Galau kunaon? Pan aing rada insecure euy. Insecure Pan kumaha? aing pan jerawatannya. Heeh. Geus sila aing. Aing nya geus eta kitu aing geus make skincare gitu, skincare anu lain gitu terus nyobaan fakta-fakta cek batur. Aku mah pakna teh. Geus nyobaan ku daun sereh, ku daun jamu, ku daun kalapa, ku tangka kalapana aing nyobaan. Masa ya keneh? Oh. Aneh aing ah. Aneh? Terus cenah. Si tatangga urang teh. Heeh. Ari eta hayang jerawat jeung hayang eueuh mah cenah. Tuh ku cancut parawan cenah. Oh, terus kumaha tah? Tah, geus kitu teh. Urang nyobaan bereaksinya. Heeh. Aing Wah, kumaha beraksina? berang. Oh, berang. Isuk-isuk urang. Oh, dah keur moe nya. Bener-bener. Heeh. Urang teh nya si eta teh keur moe eta, moe bajunya. Heeh. Kun sampaian. Urang ningalikeun anu garing. Aduh, dah kudu baseuh cenah. Oh, udah baseuh. Dah geus kitu teh. Urang teh neangan tah. Aya si eta na anu jelema awe parawan eta. Heeh. Tulis teh. Geulis asin age geus kitu teh. Heeh. Urang da asa nu cancut lain nya. Hah? Nyawat urang teh langsung tina jelemana keresutkeun. Langsung we digisik-gisik. Urang ditampar, ditablok-blok kitu tah. Aku mah tah. Cenah. Ada geus kitu Ari teh. aku naon cenah makin gesek-gesek cancut abi cenah. Heeh. Cek abi teh ieu abi jeung pengobatan cenah. Atuh sana ku cancutna cenah. Kumaha tuh? Ku jeroana cenah anu bobogana cenah ieu cenah langsung gede. Ngarose digaskeun ya digisik-gisik kitu teh.